Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung dipayun hayu urang panyaten puji sinareng rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Nu maha kawasa kulantaran nikmat sareng hidayahna urang tiasa patepang ngarai sareng kempel di dieu di acara ieu. Ibu bapak guru anu dipika hormat, kusim kuring sareng rejangan anu dipika cinta kusim kuring dina kasempatan ieu kuring hoyong ngarugikeun diantara anu judulna penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Dina dunia medis hartina narkotika teh nyata obat bius atau obat penenang anu dipasikeun ka para pasien anu bade dioperasi narkotika. Ieu teh mangrupa zat adiktif anu ngabayangkeun pisan kana nyawa urang sadaya lamun dipake teu bener, misalna teu sesuai jeung resep atau anjuran ti dokter. Jaba narkotika teh bisa nyebabkeun kecanduan. Lain eta wae akibat penyalahgunaan narkotika atau narkoba, ieu teh nyata bisa nyebabkeun karusakan saraf motorik urang dina otak. Jaba lamun urang make narkoba sareng ngedarkeun teh bakal ditahan ku polisi tuluy. Di penjara apana narkoba teh pamakeanana tos diatur di undang-undang. Jadi nu make narkoba teh hubunganna teh tos jeung hukum. Nu yang make narkoba atawa zat adiktif lainna nu matak ngarusak kahirupan. Urang ayeuna tawa nu bakal datang. Sakitu heula anu tiasa kuring dugikeun tentang bahaya make narkotika atau narkoba. Hapunten pisan di aya kalepatan dayosan atur nuhun perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.